Gusti kantos umroh naon umroh kantos ya cana kula bangsa nawa wawa tinggalin atuh umroh atuh ah sekali-kali mah ai bareng geus nya teh acan atuh naik saya teh make jeung ngajak geus mohon upami Gusti umroh ajak abdi upaya ku abdi kan abdi nu ngabingbingna di ditu ngabimbing umroh jajan beli jajan ku abdi dibimbing beli Gusti tak apa korma abdi mah apa nah Gusti upami Gusti ka umroh ka itu ka Mekah ulah hilap korma naon korma ngora wah korma muda nasihat teh Gusti naon nasihat teh mangprang atuh pun bojo ge alim gontot ai hasiat teh naon ah naon kigituan teh tah wah si beton teh oh naon kaula mah teu ngarti deh Gusti mah pun bojo teh sirintil we tuh pukul mangura mah heuh naon bentar itu betul naon beli ieu nya naon oh karewosan asli demi Allah naon cenah eta sawengi teh Gusti 4 kali 4 kali teh mencret gitu dah seueur teuing narko marang-marang jadi mencret itu Gusti ya sekali-kali mau upami umroh aja abdinya ya Gusti kantos main bola acan oh tapi kantos mani bola mani bola semohon ada kaula anu geus mah tapi pada neruskeun upami mani bola ngange anu henteu coba asa kumaha teh pemikiran teh apa nih dinya aya mani teh make anu oh pani mah mani bola nah atuh sampo wae mah kedah masya ya semohon berarti tinggalin ya Gusti uninga motor listrik motor listrik semohon eta nu nilangna polisi atau PLN kumasia we goblok ah liur aing sanes kumasia mah abdi puguh meserna ye aku PLN nilangan tapi teh bingung ieu teh motor listrik teh nu nilangna teh polisi atau PLN da liur apanan nyamur ka jalan mah polisi mun tapi ieu listrik ka listrik mah hubunganna sareng PLN manya PLN sarali di jalan kumasia we kumasia mohon Gusti uninga teh mobil molen oh truk molen semohon ai kitu naon eta lebetna cau amon teh cau naon lain molen dahakaneun sia ya mobil molen teh di jalurna beton eta teh paranting eta ngecor jalan nya ulah molen atuh da molen mah atuh identik sareng eta kue mobil aduk atuh ya mobil cor mobil molen abdi harus diberi ku abdi itu mobil teh dibeli harus mau gula da molen teh kurang habis perlukan gula penasaran ya calukan batur-batur ke teh acan aya kene ya betul seueur kene taroskeun ye wartawan Gusti uninga bubur bayi bubur bayi semohon ai kitunya apa tapi mah bingung bubur bayi pan dituangna ku bayi ya tak ayeuna bubur hayam nah aku jelema dituangna sok tapi bener ya dengekeun bubur bayi teh hartina bubur keur bayi nya ieu berarti bubur hayam bubur keur hayam ai bubur hayam mah dengekeun bubur di jerona hayam atuh kitu mah bubur bayi teh bubur jerona bayi kumaha sia goblok aya bubur si besek belajar si mah
Geus ada henteu can. Aya. Gusti kantos ka Gunung Padang. Gunung Padang anu di Cianjur nya. Nya geus. Aya di dinya aya lauk kembung teu. Atawa renang. Eta mah masakan Padang abili kitu teh beda aya padangan. Ya gitu Gusti. Gusti kantos kada kolot. Ya menang eta kada kolot teh kantos teh ulin ka Dungora. Coba. Masya we eta. Wah, mohon Gusti eta kitu mah. Gusti uningan Roro Kidul. Ya apa? Roro Kidul apa? Nya Roro Kidul apa? Aya eta Roro Kidul sok amung teh kakaler. Aduh, Jadi Roro kaler gitu teh. khusus di kidul. Masya we goblok dia aing. Ojek di ditu mah. Ya gitu Gusti ya. Punten Gusti abdi mah leuwih heureuy. Oh ngali ger-ger aing, cuman teu naon. Ya. Gus. Gusti uninga Ultraman. Ya apa upami Ultraman eta panginten jeung Ultrapu adi lanceuknya. Umasia. Oh, Umasia. Lumohon itu.